Astaghfirullahaladzim min kulli dzambil azim la yaghfiru junuba ila Allah Rabbul alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana pada desa yang beribados Bapak Tabrigi dina pelajaran bahasa Sunda Arab anu insyaallah dinten ayeuna urang bade mendar materi bab katilu kangge kelas 11 anu judul materina taya sanes nyaeta panumbu catur. Nah, tos kumaha panumbu catur mangga regepkeun sareng tulis materina. Mung satahacana kada hilap, kada bismillah di classroom, nomor kaduana kada like sareng komen nami sareng kelas. Nomor terakhirnya subscribe dina channel YouTube WJ Kosmos. Mangga regepkeun materina. Bab katilu panumbu catur. Non si hartina panumbu catur teh, non bae tugas panumbu catur teh sareng kumaha struktur dina panumbu catur teh. Lamun nengetkeun kana panumbu catur, sebutan lain tina panumbu catur nyaeta moderator. Cuk pengertianana panumbu catur teh nyaeta jalma anu tugasna mingpin sawala atawa diskusi tina palebah kagiatan. Kitu eta sebutanna tina panumbu catur atanapi moderator. Naon anu disebut sawala? Jadi ari sawala teh nyaeta kagiatan pikeun madungdengkeun hiji masalah anu dianggap penting ku para pamilona sarta ngahasilkeun hiji kacindekan atanapi hiji kasimpulan. Eta anu disebut ejeung sawala gitu. Salian teh eta tugas panumbu catur seueur di antawisna atanapi tugas moderator seueur di antawisna nyaeta ngatur lumangsungna dina diskusi ti mimiti bubuka nepi ka beres atanapi dugi ka panutupna eta kagiatan siji sawala atanapi diskusi teh. Pos kitu nya sajabate eta aya oge anu disebutna struktur panumbu catur. Nah dina strukturna nomor kahiji aya salam bubuka, aya nu disebutna salam bubuka. Anu kaduana ngawanohkeun diri yen urang teh salaku panumbu catur. Nomor katiluna nyebutkeun jejer materi sawala. Tah ku panumbu catur jejerna naon atanapi temana naon tina ieu hiji sawala atanapi diskusi teh. Nomor kaopatna ngawanuhkeun pangjejer. Pangjejer saha pangjejerna. Nomor salajengna salianti ngawanuhkeun pangjejer oge ngamimitian sawala. Eta tugas panumbu catur atanapi ngamimitian muka diskusi. Nomor kagenepna struktural dina panumbu catur mere waktu pamilon pikeun saran usul atawa pananya. Itu eta struktur tina panumbu catur. Nomor katujuhna negeskeun deui anu ditanyakeun ku pangjejer. Eta tugas tina panumbu catur. Nomor kadalapana konfirmasi ka pananya. Itu konfirmasi deui ka pananya supados pananya ngartos.
jeung anu kasalapana ngomentaran jeung negeskeun deui isi dina sawala kitu. Eta struktur tina panumbu catur nya. Nomor ka-10 na ngawilujengkeun ka pangjejer gitu, ka pamimpin. Nomor ka-11 na mungkas sawala gitu. Tah eta anu disebut tugas panumbu catur dina pelebah struktural sareng pedaran ngeunaan kana panumbu catur. Para wargi sadayana tah sakitu materi anu dipedar dina dinten ayeuna, mudah-mudahan aya manfaatna pikeun urang sadaya. Insyaallah urang pendaki dina pertemuan salajengna. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.